hendak maning sadar maningnya jadi karyawan tapi nasawuf cek gara boro-boro karyawan kieu gitu nasawuf abeh sadar oh ieu geus bagian aing kan aing nasawuf mah kitu geus diatur ku Allah berarti bagian aing sakieu geus lemah bae lah menikmati takdir ti Allah Subhanahu wa taala eta tasawuf ngaranna lain udeng-udeng mah gede lain tasawuf anu sadar oh iyalah takdir ti Allah eta tasawuf putih ngaranna Masya Allah itu sholat di lembah geus takdir ti Allah itu teh sholat takdir ti Allah sadar tapi tasawuf kebablasan da makos gitu kan deui urang sadar sadarna pokos ngaji aya timbul ti sadar mah ngeunaheun simbol ti sadar mengenai beda jeung kapaksa di lembur kapaksa menghormati dan lain sebagainya capek tapi lamun kadar aing hayang nyaho coba ngaji lah hayang nyaho heula hayang nyaho coba ngaji kos ku basi ka jadi dengekeun gojar oh nyaritakeun akhirat emang orang bakal ka akhirat aduh tanya ka diri sia bakal bantu ge jana mikiran wah mulai ngajina tatarin di luar ka jero majelis barang di jero horeng haredang keluar deui jadi aing ku ngaji bage jadi nyaho lantaran deuk ka Allah teh kudu make lempang ka Allah ibadah ngaranna aya wudu cara wudu kumaha ku ngaji nyaho aya salat cara salat kumaha engke ku ngaji kan nyahona cara puasa cara puasana kumaha make haji-hajina kumaha sedekah cara sedekahna kumaha kan ngeunah maca Quran cara maca Quran nu bagus ku ngaji makan ngeunah ulah cara pemerintah zaman Pak Harto ngomongna kosu bener tapi teu bener ieu mah dongeng Gus Dur teh kapan dongeng Gus Dur nomor ka hiji ieu mah dongeng Gus Dur ye Harto ngalayat ke anak-anak kecil ditanya udah hatam berapa juz sekarang alhamdulillah sekarang saya katanya sudah 30 juz kan berarti geus tabat talar Quran cak Pak Harto teh waduh anak kecil udah 30 juz mudah-mudahan dewasa nanti bisa 40 juz ya atus Gus Dur seri bae wah ya presiden urang jadi kos kieu kos nu bener tapi salah beres satu ketika Gus Dur jadi tagen tahajud eta mah jeung para menteri tahajud malam hari beres bubar aya salah seorang menteri nyarita kaki kiai alhamdulillah ya kiai mah tahajud itu kan semua malam aja saya mah udah siang malam jagana tahajud alhamdulillah yang dipakai kahebat menteri jadi ngomong dari pun kiai ya para kiai kan cuma malam aja tahajud saya siang malam jagana waduh asana duha ge beurang penting nya ka jeung kubang eta kan gara-gara bodoh jadi Gus Dur mah jadi kelakar bae ta zaman Gus Dur Masya Allah orang jadi nyararaho eta lain lalagaan berarti barodo jasa kan pemimpin orang kunaon eta kudu ngaji mantap Gus Dur deureun ngajak ngaji ulah datang ke kos pementri eta balik bejakeun ukur menterina lah oh ya eta ente lamun ngomong kos kitu pan izin kiai mah sok tahajudna penting doang kula mah beurang terus bae sagala tahajud tarolol teh ulah datang ka kos kitu eta kudu ngaji mah kacaletot bae ka jeung buku bae mun nyaritakeun agama sing hade deureupeun kiai mah goblok ge kiai mah nyahueun ka kitab eta nu goblok da atuh komo nu teu goblok mah tuh sahebat-hebat nanyana nu tilok ngaji kajian hebat atuh ngaranna ge tilok ngaji kepleset bae urang ngadengekeun ceramah anu teu masantren ieu kacaletot loba bae ulah kiai artis ulah loba nu laporan nggak kalau masalah timur oh atuh teu ngararaji sangkilam agin bae ge lantaran ngaji na lain teh budak pesantren mun kurang dilenyep-lenyep loba kepleset
lobangan atuh geus teu jadikeun masalah lainnya nadaikeun dakwah mah tapi kepleset pada hari-hari mukti mah baheula satu kali kepleset ditegorkan ku kiai waktu di Subang hajunya da eureun oh salah saya berarti deureuss bakat deureuss tah eta kan pernah ditegor mantap kajeureut eureun hari mukti teh kapan urut waduh penyanyi rock Indonesia eta hajunya ada jadi kiai itu kiai oposan ban itu ya kepleset ditegor ngan nama sadar ngaji akhirna sanggeus ngaji ya kawin jeung anak kiai kabeneran deui tamah tuh kan jadi korgos karari itu dah ai teu ngaji mah tetep bae kepleset teh nyaritakeun cai teh ya nyaritakeun wudu teh ya nyaritakeun tolak teh ya mantap ulah sembarangan lantaran hukuman lain urang nu Allah geus ti Quran turun ka hadis penjabaranana di hadis turun ka ijma ulama penjabaranna ku ulama kuari atuh masantren ge henteu deuk nyaritakeun hukum atuh urang kadang-kadang didengekeun salah teu didengekeun salah ngan antepkeun bae tau bae hitung-hitung kecrek bae di dangdut mah kajen pangrame maksudna gitu antepkeun ulah dikukuhakeun ku daekna ge geus alhamdulillahirabbil alam daripada nena ngaco-ngaco tuh para ruguh nah eta keur carita syariat tapi lamun urang nyaritakeun bahasa nuluhur beda deui abah ucu guru kula dicaringin beta ngadenge sholawat dimusikan ngomong aku Pak mending ngadengkeun dangdut sakeun padahal sholawat berarti da ku jore-jore aya sholawat dimusikan mending ngadengkeun dangdut daks ya geus puguh tah maksiatna jadi eta kan asa ibadah pan kos itu asa ibadah ye maca sholawat dimusikan asa ibadah qala gonjeng-gonjeng bandro cenggong-cenggong asa ibadah ai dangdut bang geus puguh urang ngadengekeun Oma Irama sia ibadah lain jelas-jelasan naon tuh maksiat kan terus bes sakalian ka neraka tegas janana tapi kan maca sholawat dimusikan asa ibadah iya nu salita mantap abah ucu guru kula sakadenge ku cilik kula mendingan ngadekeun dangdut sia daripada maca sholawat dimusikan haju di dieu almarhum abah ngadenge tah menurut sholawat dimusikan kos kitu seserian beda abah teh naon bedana jeung dangdut cek jaran teh kos kitu oh atuh akur bae berarti tapi cilik urang mah ngeunaheun bae maksudna dangdut ngeunaheun sholawat ngeunaheun atuh geus cilik urang memang kos kitu meureun ceri neraka meureun eta lamun urang caritakeun kelas rada luhur beda perhatianana ucapanana oh berarti jangan geus mengarah kana kebersihan pembersihan urang mah kakarak rame-ramean jang pangrame geus sabodo kebelah dituna atuh boro-boro nu bagus mah boro-boro jangan nasihatan batur atuh nyanana ge kos kitu keme eta geus tingkatan bagus berarti manya dekan nasihatan urang punya nana ge kos kitu keme tuh mal bisa kan nasihatan dulur sadaya ulah ngeridit sebab naon nyana mobil lu ditumpakan lagi can beres kreditan bisa-bisa nyana keur ceramah na kieu ngahampura ieu ceramah ge ieu deuk ganggeuskeun kreditan bantuannya cek nyana teh bae dakwah kos kitu tuh ieu ngaji ka mana ieu